Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi di kelompok 4 bari nonton drama anu judulna pentingnya diajar. Abdi habis salah tolong. Abdi Pira selaku Yupi. Abdi balik salah Pak Abdi. Di cocok selaku Gani. Di hiji desa leutik hirup opat babaturan rumaja nyaeta Yudi, Ruby, Pose, jeung Gani. Hiji poe maranehna keur ulin bebarengan di taman jeung ngobrol. Nyakeun PR nya aya 10 soal biologi. Nuhun hayu atuh urang ka bumi damel tinimbang isukan. Maranehna balik ka imahna, sabot nepi ka imah Yupi, Pose jeung Ruby langsung ngabereskeun PR. Beda dieu jeung Gani, manehna malah nuluykeun main PS. Isukanana di sakola. Tos rek CPR. Oh, jelas atuh. Ari maneh mi. Tadi penting Abdi teu boga waktu keur ngerjakeun PR yuk tareng PS. Duh atuh mi teras kumaha ke naha anjeun teu resep diajar. Abdi Tuluy bel disada kabeh murid indit ke kelasna masing-masing jeung guruna Pak Toni asup ka kelas. Assalamualaikum. Maranehna langsung ngumpulkeun PR ka meja Pak Toni. Tapi waktu dipariksa ku Pak Toni, buku Gani teu aya. Gani digeruan ka hareup. Terus pemahaman yang untuk masalah bahwa data yang perlu diajar Anda susah 3 dan kita bayangkan namun belum dengan paham dengan masak bisa masak. Nah itu sampai orang ngalamin kecil waktu dulu diajar lah. Betul Pak, Abdi nanti betul Pak. Akhirna Gani sadar karena pentingna diajar. Saantos kajadian eta Gani taradi ngalalawarakeun tugas anu dibere ku guru jeung sadar karena pentingna diajar. Itu drama terus di kelompok Abdi ngapunten bila aya kelapatan atau kesalahan naon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.